cara Ki Bustami karena Ki Bustami teh lain ngajina gagahna baheula kadira mah pinter ngaji ra kaya hoa zamannya na gelut jeung jaro karis nyahoon kabeh ku memang kagagahan Ki Bustami begitu nyana diudag jaro karis Bustami naik hartok jaro karis naik silima mobil jawara tuh hadang tembak ceger turun ke Bustami di harapan jaro karis sakitu buah pestol bawa kaulinan bisa picking atuh Soeharto di tukangna aja sorbanna dikebutkan set Bustami lima cek jalan mana nu asli aing ulah waka dulu telah tuduhkeun aing nu asli bae mun sia nunjuk aing nu asli na aing geus tunduk ka sia Ki Bustami eta pestolna raga ka handap je Ki Bustami jaro karisna pestol raga oh kita nuduhkeun nu mana nu asli doang nah tuh geus tah eta teu kudu gelut jeung kiai mah teu kudu ye sorban kula ge nu kos kitu dibikeun ka Haji Pendi kunyana pake ngebutan jahe bae aduh teu beres tuh lamun urang baheula inget zaman Belanda diserang Banten sorban kiai saha nu lompat ka laut ingetan teu lompat ka laut haju sorbana nyana teh di laut teh eta sorbana pake ngawadahan peluru di laut pada langsung dibawa deui ka darat Belanda lalumpatan kabeh aja sorbana dibikeun ka murida tah jang sia bau murida geus bungaheun biasa pake ngawadahan kalapa kunya ya Allah ya Rabb Masya Allah para hamba-hamba Allah nu diijabah doana saat-saat urgen pak tuh ya nah iyalah tenar ti Ki Bustami bangsa tahun sabarata kula keur beujeuhna gitu ya 81 82 ta eta kahebatan Ki Bustami harita bah kapanggih teh jeung abah di dieu ka dieu pan babaturana carita Ki Bustami bae aya abah mah babaturana jeung kakakna Ki Bustami mah adina lamun ka Ki Bustami titah ngiriman ku bapana datang dipanggul bae teh beas teh make celana pendeknya nanti deket ieu ti Cisantri ka Sekong datang ka jandela mana kakak ya biasa balik deui nya manggus ka ditu geus teu kadeuleuan cakakana aya duit teh mana ibu dah diudag deui wae tapi ibu duit teh mana ho ya sia juga teh poho cak dia teh paling haja urunnya eta Ki Bustami kadira alakrab abah kakana aja Ki Bustami eta waktu harita kadenge saheng aju amprok di dieu ku abah di lalaga eta babacaan nu mana anu pake harita teh toh kiai masuk kitu entah nyaho babacaan nu mana dibacakeun tah moal moal dibacakeun ku aing direkam sia parang sanga oh Ki Pudoli geus kieu bae naon tuh kudu ojol jeung sapi atuh
Aju geus beres, wah ulah sok dibaca sambarangan sakabeh teh. Sok diturun-turunkeun kos kitu mah. Seuri we henteu cek kitu. Tuh, eta lah aya babacaan jang perang. Mantak ke lamun perang atuh emang kumaha kitu kiai mah tuh tenang we. Sia tila. Kiai mah embung tila. Teu beres tuh kiai. Brengsek. Tah, ieu lamun imah misah nu ngajagana aya ngan dhaif la yubahi. Atuh henteu diperduli kos itu mah anggap eueuh nu ngajagaan. Ya Allah ya Rabbi. Tuh ya. Tawa aya nu ngajagaan jelema kuat imah misah, kemudian aya nu ngajaga gagah kakarak lawan 2 3 10 mah kecil tama elor geus diteureyan bujana beutang geus dibeten-beten hu kotok nu kakarak nurunkeun anakna anu ngabintih teh ngadu jeung nya kotok maju ngejat kotok termasuk nyana ngejat deh. Tah eta kos gitu tah ieu gagah ya kibu sobeta keur ngawirid eta tah ngawirid eta kagagahanana cak guruna teh ngajajal kagagahan lulus jeung teu lulusna. Namun orang ripai colok pan make jarum cek mun masih kene asup cabut lamun aya getihan kene can jadi colok cek make jarum lamun cabut jarum geus getihan lulus berarti nu paling lulus bet colok jarum teu asup eta karak ripaina jadi eta lamun hiji ripai kos kitu Haji Pedi pernah puasa ripai colok ulah make jarumnya nama ulah luhur teuing jarum mah luhur teuing make bulu-bulu eta make naon kitu ngaranna buuk anu jocong teh kan aya buuk anu jocong teh tah nah asupkeun ka asup tah juga tihan teh lulus eta tangga geus teu dianggap kusasa ge geus teu dianggap. Nah, ibu story lain begitu tas kawirid eta nyobaanna cak guruna naik ka tangkal kalapa 12 meter ngaragakeun maneh. Dia emang kumaha gitu. Naik ka tangkal kalapa jara mah lantan lenger ti leutik naik bae aing paeh-paeh hirup-hirup geus. Ah, datang ka luhur ngaragakeun maneh. Geug we. Ya teh naon tah? Ku yakinna ka ilmu. Saru aja pengen gegernya gitu ngawirid naik ke tangkal kalapa naik datang ke luhur nyana bunga ragakeun maneh endahan ngaladowegan set kumaha datang ka kuari nu ngajadikeun satpam acan tah ya Allah ilmu datang ka kos gitu teh ilmu itu ilmu teh kudu dicoba tuh kudu lamun ilmu pencak coba datang ke kaulinan naon ya kaulinan kata tunjak-tonjok tungkas tangkis golok ayo golok lamun geus dipagahan makan berani main golok di luhur main golok di handap ayo udah kumaha ge berani lantaran geus dipelajari jeung deui guruna lamun misalnya saya main di handap zuak kabacok nyana bisaeun gitu tidak guru siapa kakarak sakitu bae ge cekel usap beres karak guru beneran ieu mah sasatak kabacok yeuh sia mah kena ini kumaha geus kieu wallahu alam guru teu bertanggung jawab guru lu jual di guruan kos itu mah teu bertanggung jawab atuh guru waduh teu beres tau guru ya Allah ya Rabbi eta guru pencak
kesaktian Indonesia ia terketahui nu sebenarnya mah zaman Belanda. Ya orang Belanda jerago orang Indonesia mah. Sebab orang Indonesia mah lamun eleh dihareupan di tukang. Dibongohnya nama awas aing eleh dihareup ayo sia iraha sia peureumna ku aing kadek sia. Blon kan kos kitu ngaranna. Tah eta orang Indonesia.